Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah. Urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi Allah, ku takdir Allah, urang sadaya gempangan di ieu tempat. Sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar urang mah manusia. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener salah pada-pada mika boga matak gara eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormaten simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur, pun lanceuk, salaku bapak kades, sasatauneun. Oge bapak kadus, kades, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Mun ngobrol jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Mun ngobrol jeung ibu keur balanya meuli baju tak keur naon baju, keur pakeun. Ayeuna kuring nanya ka ibu, ieu judulna pangajian, tak keur naon pangajian. Cek bibir ibu mah hayang ilmu, ngan cek hate mah dah hayang lalajo urang. Daek teu daek, sadar teu sadar, simkuring teh keur nyengeurepan jelema garade wadul. Rek teh disebut wadul kumaha antara bibir jeung hate patoja ieu, cek bibir hayang ilmu, da cek hate mah lain. Lamun bener ibu hayang ilmu, geura sok jujur. Lamun bener ibu hayang ilmu, di dieu ge ustad loba, kiai naker MUI aya, matak naon atuh di dina rutinan teh kieu. Tapi nah kanyataan dina rutinan mah caleketek 20 nu tilu api-api ngompol. Berarti lain butuh ilmu-ilmu teuing hayang lalajo. Tapi heug bae. Matak ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, ulah nyebut bohong ka batur, awak urang ge sakapeung masuk bohong antara bibir jeung hate da teu akur. Matak toong ilmu agama, cek ilmu agama syarat dina agama teh qalbi, qauli, fi'li. Ai kolbi teh hate, ai koli teh ucapan, ai pilih teh pagawean, alus hatena, alus omongna, alus gawena. Pan cek urang Banjaran keneh, cek urang Sinan Panon, tekad, ucap, lampah, alus tekadna, alus ucapna, sing alus dina lampahna. Kadang-kadang urang sok katipu ucap nu alus tanpa nyaho eusi hate jeung tanpa nyaho perbuatan. Loba pan teh jalma anu nyarita bapak-bapak ibu-ibu lamun abdi jadi insyaallah rakyat sejahtera nu gering bakal calager, ngomongna mah alus kanyataan mah pret. Tah urang teh katipu kunaon ku omonganana, matak nganilai jalma ulah tina caritaanana, tah tilai mah eusi hatena. Matak lol we butuh ilmu teh alat naon ari ilmu, alat keur ngarobah lain ngarobah tiung bajuna. Keun we tiung mah kieu, baju kieu, tah nu kudu robah mah eusi hatena. Tiung alus bari mahal, gamis alus bari mahal, slop alus bari mahal, ngan sodakoh 3.000. Tah eta teh teu robah cek ilmu mah. Jadi melaan keneh pangabutuh awak katimbang pangabutuh ruhani. Cicing kudu ungeuk da heueuh. Tah matak hakikatna ilmu teh datang teh deuk naon, deuk ngarobah hate. Matak awak ibu teh ibarat imah, lamun di imah bala pek bersihan, lamun di imah kebul pek emper. Ngarah naon, ngarah ngeunah di cicingan. Awak ibu hayang tenang dina hirup, da moal tenang-tenang lamun dina hate ngukut kageuleuh, karujit, kacua, kangewa, pangih we jeung jelema nepi kangewa, da nyempod atuh kunaon eta padahal sarua jelema keneh teu tenang hatena lantaran aya kangewa dina dirina. Tuh, ayeuna dina pangajian aya we maru ibu.
da ngadak-ngadak atuh nu hiji belah dinya celengnya belah ditu hiji nepi ka teu aman eta jeung maru. Aya naon? Aya hate nu nganilai goreng. Matak lamun hirup hayang tenang, lamun di imah hayang genah sing bersih eta imah tina kebul tina bala. Tah lamun hayang tenang hirup sing beres eusi hate tina sirik, tina ruji, tina cua, tina ngewa, tina geuleuh, tina keumeuh. Di dinya kahirupan manusia ilmu datang cahayanya. Sehingga awak ibu teh eunteng keur batur. Lamun ibu di jarilbab jeung digamis kudu jadi eunteng keur batur geura bareng jeung eusi hate nu alus. Ulah tiung alus ari hate rudet. Tiung alus hate kotor insya Allah ditiung nama alus ngan eta beres ditiung teh karena gosip beki kene popolotot kasalaki anger kene ngomongkeun batur ge jalan unggal poe tak eta teh artina teh ditiung samet sirahna can ditiung eusi sirah sabenerna weh tempo bapak-bapak nu di luhur seuri-seuri eta ceuk hatena hakan gitu teh ibu. Tamatak alam jasad jeung alam ruhani itu kudu saimbang. Ulah coba-coba ibu ngahina jalma anu bajuna murah, tiungna murah, boa-boa infakna mah leuwih gede. Nyahuun pendapat Umar bin Khattab, lamun bener urang cinta akhirat, akhirat leuwih utama batan dunya. Tuh, ai urang mah pan lege. Da anu dipake di ibu teh sabaraha jutaeun atuh. Kongkorong ngagebay bari emas putih mah 2,5 juta teh. Nama jeung apal segedeng deui tereh kawin geus apal keur mas kawin atuh. Geus persiapan atuh. Matak apal 2,5 juta, matak ayeuna teh can meuli-meuli da mahal. Kewe cing teh nungguan murah. Dina awak ibu mahal tapi lamun ditanya bab infak, bab sedekah dina sapoe sabaraha. Wallahu a'lam. Tamatak datang ilmu, al ilmu nur, ilmu teh gunana keur cahaya. Ngaran-ngaran cahaya artinya oncor ulah kapoekan wae atuh jalma nu boga ilmu teh matak teu saeutik jalma nu boga ilmu tapi pasea artinya ilmuna can jadi oncor hirupna. Boga kena ilmu tapi ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, boga ilmu pareum cahayana kunaon ku kangewa dina dirina. Matak jalma nu boga ilmu kudu latihan piceun ka geuleuh, ka rujit, ka cua jeung ka ngewa di dinya saksi ilmu jadi cahaya. Aduh. Well poho bongan cek hadis Nabi al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Ayeuna balikeun kana awak urang apal ilmu apal geus jadi cahaya acan. Pan ararapal bab tahajud apalnya. Ngan direret tina kiceup kieu kiceup beureuk hees. Jadi apal kana bab tahajud tapi migawe mah acan artina apal ilmuna tapi leungit cahayana. Jadi cahaya ilmu di mana? Imali dina gawe. Tuh dina gawe dina amal. Apal bab infak, apal bab sedekah, apal tapi naha fakir miskin diarantau. Apal yen sawarga teh aya keneh di dunya cukang lantaran ka surga teh patuh kanu jadi salaki. Tah lamun bener ibunya hok surga patuh dina salaki, dititah teh kudu atoh lain jejemris wae atuh. Sehingga al ilmu nur, ilmu boga, cahaya boga, ngan keur saha eta cahaya ilmu? Qalbun salim. Keur jelema nu hate bersih. Harta cicing di jelema nu alus hate beuki luhur hartana da beuki bageur atuh. Yatim katulungan, miskin kabantuan, jompo kabelaan, harta caricing di jelema nu alus hate ngan nu paling paur lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba hartana adigung ku hartana. Make kongkorong pagebay-gebay lempang dongko da hayang katempo. Malahan mah tiung teu rada dibuka saeutik pan anting besi teu kadeuleu batur. Nepi ka gigi brig lamun deuk nyampur teh hayu urang pangaosan pan geulang rangeteng di dieu. Nepi kan sasalaman teh jiga robot heuras atuh. Kunaon eta kasombongan dina hirup dikukut. Tah punten lamun jelema geus kalimpudan ku sifat sombong deuk ilmu naon wae ge moal asup. Naha kasombongan dina diri nganggap urang leuwih alus batan batur. Tapi lamun jelema cicing ilmu dina tawadu hampura. Ilmu mah ti budak leutik bakal nyokot ilmu. Da ibu kudu nyokot ilmu ti budak leutik urang diajar tawadu we. Palebah mana ilmu budak leutik teh apal Quran, budak leutik teh apal hadis, budak leutik tara salat, budak leutik tara pangaosan. Tapi toong ku ibu budak leutik lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Ta coba ieu nu jebrog kieu teh. Quran dibaraca, hadis diaraji, ka masjid leukeut, salat oke, pengajian kieu giat.
ngan palebah keheul ka salaki saminggu teu diolok ku nu kieu mah hese cager. Tapi si bapak hayang apal makhlukna eta sing era ku budak. Padahal budak pasea jeung budak tetangga hampura 5 menit pakaleng-kaleng. Aya naon di eta budak, ternyata aya nu mahal. Naon nu mahalna? Yuladu alal fitrah, kasucian jiwa. Tah matak jalma nu mahal mah nu suci hatena, suci omonganana, suci perbuatanana. Weh, asli tah. Matak hakikat ilmu teh qalbun salim, dina hate anu bener-bener bersih. Tah lamun hate geus bersih, tong hariwang dititipan naon wae. Hate bersih titipan jabatanana bakal dipakai bebela ka rakyat. Hatena bersih cocok jeung kahayang rakyat. Lamun hate kotor boga jabatan nipu we. Loba janji eueuh bukti, loba waos nyorostos tanpa buktos, paribasa demi rakyat si gede wadul ku anger wae eta ngomong. Bari manehna mah mapanas rakyat gering saeutik ka Singapura berobat ge. Coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit paribasa eueuh ruangan teu ngagubuk duit mah kuat hese-hese teuing, mana nu demi rakyat teh tuh. Matak hampura jelema nu kotor hate dititipan jabatan nya eueuh deui cara neangan kauntungan tina rakyat anu leutik. Tapi keur jalma boga jabatan bari alus hate sadar jabatanana bakal ditanya di alam akhirat, pertanggungjawaban. Sangsara weh rakyat saeutik teu dahar 2 poe 3 poe 4 poe, sangsara teu boga imah pamimpin panggeulana ditagogeun ku Allah taala. Bener anjeun pamimpinna nyaan Gusti geus melaan naon maneh ka rakyatna. Weh. Mata kurang mah teu hararayang jadi kades teh sieun ditanya. Matak lamun ngulik kana ilmu kieu antara nu meunang jeung nu eleh, da talung nu eleh atuh. Jug nu eleh tanya, "Woi gitu. Basa maneh deuk nyalon kades, boga janji A nepi ka Z." Jawaban si itu apaan keok geus we. Tapi keur nu meunang boga janji ka rakyat teu nohonan kana janjina, meunang dunia tapi hampura ditakon di alam akhirat we. Jigana ngadenge ceramah kieu, ieu bapak-bapak nu rek nyalon malunur isuk oge. Tapi sing gede semangat, sing gede gairah, lamun hate bersih, jujur we naon nu diomongkeun, naon nu aya dina si hate cocok jeung naon nu dialaman. Kaasup ustad oge sarua nyarita urusan nu kieu soal babari. Nana gerhana ulah wara percaya ibu. Ulah wara percaya. Kumaha we sim kuring teu wani ka ibu nyebutkeun geulis teu. Sugan cek sim kuring teh ibu-ibu nu gareulis teu hararayang teuing. Naon sabab kuring teu wani nyebutkeun ibu-ibu nu gareulis, lamun kuring nyebutkeun ibu geulis artina kuring karek nempor rarai ibu. Sedengkeun awak ibu pan ti luhur sausap rambut ti handap saibad dampal, jadi kuring ukul gulak giluk nempor rarai jeung nyebutkeun geulis cantang tuh. Tuh toong bapak-bapak, ibu-ibu nu gareulis kumaha cik bapak? Pret. Sing teh kunaon bapak nyebutkeun pret? Geulis teh ceuk salira, pedah nempor raraina, akang mah salakina nempo sabeuleuk geunyeurna, tapak budugna ge na beuteung. Nah beteng na tongong aya 80 siki mah gitu. Mata aya deui nu kadua nu disebut geulis teh lain ukur geulis lahirna, tapi kudu geulis jeung eusi batina. Meunang di wedak alus we. Meunang skincare pek bae. Meunang lipstik silahkan. Tapi kudu jorojoy tina hate amis budi. Pan jadi lucu keur mah geulis amis. Geulis heueuh, glowing heueuh, haseum pamatu. Teu kaur ku salaki karek ditewak ngajedog. Yai. Da jigana salakina teh begung 2 minggu ge, nah ngabatin dihoakan ku pamajikan. Padahal geulis beungeutna, alus awakna, tapi goreng patut adatna teu hararayang. Matak di dieu urang perlu geulis lahir, geulis batin. Akan bae seri-seri atuh genah urang. Lalakon ilmu teh ibu. Sehingga ilmu teh kudu ngajirimna diri, ngajinisna rasa, ngawujudna bentuk. Pan kabeh ge osok wiridan. Disebut lisanun zakirun, lisanu hadat lisanu soleh dikir. Subhanallah dibaca, alhamdulillah dibaca, Allahu akbar dibaca, la ilaha illallah dibaca. Tapi kade kata tangga ngaledek, jeung dulur teu akur, kabatur ngahina, dikir samet bibirna teu dikir eusi hate sabenerna.
tuh keprok ngan saurang atuh teu rame kalah wel bari maraneh anana nu kitu teh subuh duhur asar maghrib kan kabeh ge dibaraca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah lisanun dzakirun lisan anu berzikir nah eta bisa jadi eta zikir teh ngan zikir anu kudu dibawa adalah zikir dina akhlakna lamun ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah hate tanya sirik pidik jail kan dia istren panas tren dudupak rurupak tekaupan segukan punungan jeung panas baranan tong aya jadi dina lisan maha suci Allah hatena suci perbuatan lagi suci nyekrup zikir teh sabadan badan ngajirim dina diri ieu mah subhanallah dibaca ari hate panasan mah da moal baleg subhanallah teh ongkoh subhanallah batur nyieun gedong nyeri hulu batur meuli kongkorong jerete manehna ge sarua meuli ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da bejana kongkorong tina lajada ladang COD anu warnana teh geuning saminggu teh juga rada peang ibu apal geranya urang tempoan tuh batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber da teu kabayang batur boga mobil dua da paeh harita keneh matak sapanjang jelema ngukut kagorengan eusi hatena subhanallah ukur samet bibirna teu nepi kana jero hatena kahartos ieu loba lain kahartos deui nu kitu teh kadua pan ibu teh wiridan alhamdulillah ari alhamdulillah teh pan alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti heueuh kudu diaku puji teh kabeh nu Allah jadi urang mah teu boga hak pikeun disanjung pikeun dipuji-puji mata kuring nana gerhana embung dihargaan kunaon embung dihargaan sieun eueuh hargaeun embung dihormat embung naha sieun eueuh hormateun saban-saban jelema nu menta dihargaan artinya tidak berharga da jelema anu geus berharga teu hayang dihargaan heum teu kajeun naha geus boga hirup dina hargaan nya sok ibu hargaan atuh ieu teh pamajikan ka jengkel-jengkel buktikeun we hayang dihargaan ku salaki mah dititah teu waleh nurut nohonan kewajiban ka salaki mangepelkeun mangnyangukeun dangdan keur salaki taong salaki ngahargaan ka ibu bongan akhlakna ibu ieu mah hayang dihargaan tapi jemris we hohoak sesentak moal dihargaan jadi batur ngahargaan urang teh karena urang ngahargaan batur ngajian urang teh karena urang ngajen batur ngomongkeun kagorengan urang bongan urang sok nyokelan kagorengan batur nyata urang mah dara rasaan antara nyokelan kagorengan batur tapi batur nyokelan kagorengan urang sing sabar artinya si eta keur nempukeun eusi hate keur goreng ka awak urang paduli nepi ka modar ge antep we sabab jelema nu goreng hate diibaratkeun buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan kacape-cape beak tanaga melaan buah buruk nu buruk mah engge ge ragrag jelema nu goreng hate ka awak ibu ngahina ngaledek neangan kagorengan tong dilawan engke ge eureun nyata cek ibu teh eureun-eureun sing sabar engke geus modar eureun malahan geus pae mah heg jarah ka kuburanana duh kitu eueuh maneh teh sepi heg bacakeun al-fatihah saban-saban manusia kudu ninggalkeun di alam dunya bentuk kahadean lain bentuk kagorengan maot weh jelema anu mawa kagorengan kumaha jelema pandanganana untung euy si eta pae bener tuh andai kata pun lanceuk ngantunkeun poe isukan kade tong aya nu ngaminan awas mau kejeung rek amin andai kata pan anjeunna mah aktif atuh bungbeng ka ditu ka dieu kana pangaosan hadir kana maot sumping apalnya bu pan apal pan kades urang di ditu baheula tuh matak ditinggalkeun ka Banjaran beu cing teh na make jeung ngaleungit ngadon ka Banjaran saruana panjeung pakasta camat aktif anjeunna teh leungiteun ibu nah hama jeung leungiteun nyimpen kahadean tapi nyieun lamun nyimpen kagorengan jalma tuluy maot da acuh atuh jelema ya bu jalma hade tuluy maot ngaliwat ka kuburan aya keung dah henteu tapi lamun bangsat maot lain keung deui dijejak kuburan lagi modar sia teh kitu matak saban manusia butuh ilmu keur nyimpen perbuatan hade sangkan mawa kana alam kahadean
wujudkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah artinya puji nu Gusti Allah urang mah tong hayang dipuji jelema nu hayang dipuji capek Bu. Sing sumpah ripuh pedah umat loba jamaah naker nu dibaca Al-Baqarah celeketek umat teh hiji aki-aki atau soal Al-Ikhlas kunaon nepi ka patokan teh jamaah loba artina aya hate nu hayang dipuji batur. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah buktikan amal ibadah teh ulah hayang ditempo batur ulah hayang disanjung batur ulah hayang dihargaan batur bahkan ulah hayang disebut alus ku batur cukup antara urang jeung pangeran urang matak nu ngaran ibadah nyumput buni teka tempo anapun batur nempo cahayana itu mah terserah da eta mah bagian tina plus ti Gusti Allah. Ya, matak tong wakan nuding jelema goreng bisi-bisi si eta goreng teh keur nyumputkeun kahadean bisi teu kapanggih. Aduh, cicing. Tong wakan nuding jelema goreng bisi di balik kagorengan keur nyumputkeun kaalusan sieun kapanggih. Overacting jelema teh, min culak, teu sopan, kade ulah bakal nyebut salah, bisa jadi aya nu disumputkeun di satu kangen eta ngarah nu dikenal gorengna sabenerna keur nyumputkeun kahadean mung kabuka ku rahasiana ku manusia. Sing nepi ka dinya geura sok mikir. Asli ieu. Bisi ibu rek nuding kuring nahana gerhana make baju biasa. Jawabanana urang mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak baju ge biasa. Ngomong ge ieu biasa. Teu Indonesia. Teu hararayang teuing di dieu. Moal nurutan ibu ka budak teh awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur moal. Awas jangan main si solokan palid keh nanaonan. Kurumuy akina ti kota. Woi cucu kakek dicari-cari gok di dia begitu balik. Kuring mah orang Sunda matak dek Sunda. Atuh nah lain Indonesia ngarah jadi nasional bah teu butuh. Teu butuh jadi dai nasional, teu butuh jadi dai kondang, teu butuh jadi dai pirage, teu butuh. Heugening eta jadi lamun kunaon bet jadi padahal teu butuh ingat ibu hirup mah tong lempang dina hayang tong cicing dina embung narimakeun kudrat pangeran jalani poe ayeuna kuring kudu jadi penceramah lempang we bisa anu apal ka hareup kuring jadi wakil Prabowo jalani we teu kudu riweuhnya ai ku takdir mah geuning ku takdir di kopiah teu henteu di sorban teu di gamis teu mawa tasbih henteu ai ceuk Allah kun payakun kudu jadi mah ceramah unggal poe tah ayeuna cobaan ka suku RW udang sing badag gamis sing ngangsar sorban ngagaplek tasbih ceklan da moal aya nu ngulem RW atuh nu aya ge ceuk umatna ceuk rakyatna aduh Pak RW anyar tobat matak takdir lain ayana baju tapi takdir mah aya dina kun payakun mun ceuk Allah jadi moal aya nu mampu ngahalangan payakun maka jadi tuh Pak Jajang pun lanceuk dah kitu nasibna haben we jadi PJ geus sabaraha kali jadi PJ warja bakti terus ka dieu terus ka mana-mana gitu PJ ira definitif jadi kades nanya euy kadang-kadang kita jadi kades moal haben PJ nah takdirna moal bisa dihalangan Pak nu ngaran takdir mah lempang tong hayang cicing tong mung keur naon lempang make jeung mawa kahayang keur naon cicing dina embung meninggal lempang betong hayang tong mung matak hirup tong hayang tong mung narima we saujrat ti pangeran mangga Gusti ceuk Allah kuring kudu jadi penceramah mangga Gusti ternyata bulan hareup mah anjeun teh entong kudu jadi petani mangga we Gusti nyata tahun hareup mah anjeun teh kudu jadi wakil presiden mangga Gusti abdi mah selalu mangga Pak mangga we kumaha ceuk takdirna teu kudu maksakeun maneh da loba jelema garelo teh tuh di Cisarua eta teh melaan kahayang teh. Arayang jadi dewan geuning nya sagedeung deui pantereh. Jual sawah, jual doma, jual imah, piakeun harta bana pake nyogok rakyat. Ai rakyat ayeuna pan aduh aing bantuan dicokot nu dicoblos der si komeng atuh da. Akhirna si itu teh pen kecewa berat, stres, melaan naon, melaan kahayang, duit lapur, sodakoh lain, ku rakyat ditipu, dicokot duitna, nu dicoblos si komeng, ai rakyat, udah teu nyaho poho deui. Melaan naon eta Pak? Melaan kahayang.
ibu hajat ngawinkeun panganten lalaki aya, panganten istri aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul da anggeus atuh. KKUA 1,5 juta, mas kawin taruh 5 juta, 5 jeung 1,5 6,5 juta. Nyeun tumpeng bala kecerakan tatangga jeung bare bejakeun deh sambutan. Ieu teh ngawinkeun pun anak da anggeus atuh ku 10 juta ge. Udah hayang ade Astrid tah tong nuding Allah da malaikat joget. Da hayang bajidor pek deuk bajidor deuk ade Astrid deuk kades Anton Wikwiu silakan pek asal boga duit anggap we ngahibur umum ngan lamun teu boga tong maksakeun maneh dor unyam inyum unyak anyuk aduh aing bubar hajat teh jebleh atuh di juru masjid palabar ditanya cinta mang ai kamari mang bet joget atuh dina bajidor ayeuna ceurik kieu cenah jang takdir Allah tuh Allah dituding lain takdir Allah lebok ka hayang matak cek kuring ge hirup mah tong lempang dina hayang tong cicing dina embung sakudratna ti pangeran sairodatna ti Allah satakdirna masing ta ibu tong maraksakeun maneh geus kolot mah da geulis teh aya batas pan ku Allah teh ibu orok naik ke budak tina budak naik dewasa nyoy-nyoyan teteh wajah ibu teh bersinar bercahaya teteh jika lamun dina tong tolong mah celetrokeun teteh pan anu mah geus kolot barorah hayang nyeletrok atuh nah kulit ngadak-ngadak ngoyomodan lempang ngadak-ngadak rumah ngieung tetempoan ngadak-ngadak ruam tuluy cumentil keneh da teu mikir-mikir sia tah mah matak lamun aya budak ABG datang kuring jukieu sarangeo anak-anak antep entong dibaeudan ku ibu wajar gumelis da memang geulis ngan lamun ini kieu tah sarangeo tah cekek buru cenah sadareun ya ternyata geulis wae lain nu urang atuh geulis digeliskeun bisa dibisakeun daek jadi daekeun alus jadi matak manusia tong sok loba ngaku kabeh ge nu Allah mun ibu barang bere ka masjid duitna nu saha awak ibuna nu saha masjidna nu saha bendahara masjidna nu saha ta ibuna nu mana geuning Pak matakna hirup manusia tong segala diaku lain nu urang kabeh ge kehendak Gusti matak alhamdulillah baca oh cek batur teh bager euy maneh bisa nyumbang alhamdulillah dikersakeun we ku Gusti Allah tah eta jelema halus ieu mah maneh nyumbang ka masjid kuat 5 juta oh di dieu atuh takol ku emi ku aing aya jelema kitu patut mah Allah tersepen ka jelema nu sombong rek salat rek zakat rek saum rek ibadah haji bareng jeung kasombongan engke di akhirat tumanya Gusti salat abdi zakat abdi saum abdi ka mana pahalana cek Allah teh duka teuing eta sugan da ku kami mah dibere pahalana nah atuh mah jeung eueuh Gusti kumaha cek Allah lamun anjeun rek dibongkar ku kami anjeun salat zakat saum jeung ibadah haji teu parat kana hatena salat anger tapi sombong tetep salat anger tapi bibir nganyerikeun batur beak pahala ku naon Gusti ku kasombongan anjeun ku ngagogoreng batur keprok nu rumah sak mah aing cek ibu teh sararudi aing da tuh matak wujudkeun alhamdulillahirabbil alamin teh wujudkeun geura sok di mana ngawujudna dina pagawean sadaya puji kagungan Allah Rabbul alamin Rob teh nu ngadidik anu ngatik nu ngajaga nu ngariksa tuh da Allah malantip nyiptakeun ibu keur orok pan kitu kabeh keur orok mah nya rambut sakitu halis sakitu bulu nu lain gak sakitu we da aneh atuh isad gede rambut manyangan pan halis mah teu manyangan lamun ku Allah diantep antep ku Allah tetong diurus jigana buuk jeung halis da mah bayi duanana atuh da kabayang sagelis-gelisna ibu halis ruwawu ka dieu kuring teu tah ceramah da teu sudi nah asa ceramah di alam gaib atuh tuh mata geus ibu boga halis teh antep we da teu mabay henteu ieu mah kero ganti ku patlot eta teh ngarepot diri da balik ti dieu satu riweuh nah leungit hiji kahujanan majarkeun rag-rag deui kan hanap ka bulu panon pan ieu di dieu rambut bulu panon ge rambut keneh ku Allah Rob cek Allah teh kami ngatur kami miara
kami ngajadikeun, kami ge ngajaga. Saking ku Allah ngaturna rambut manjangan bulu panon teu manjangan. Tapi aneh urang mah kaum ibu-ibu tara narima da. Meuli 500.000. Eluk kaluhur. Pan riweuh, pan bulu panon ponok mah tuh kucap-kicep ge hampang ibu. Coba nu dipanjangan, kicep. Awak genut, bae ibu, bae. Naon hikmahna awak genut? Alus parab. Cirina salaki nyenangkeun. Ieu mah hayang langsing 2 minggu teu dahar, modar atuh ibu. Tong sok nyiksa diri. Lamun kudratna cek Allah anjeun teu kudu gede, ya geus lah. Senam di jalan. Lejing sakieu, kaluhur mereketeng-teng, ai beuteng budal bade. Eta due siti due. Aing lalajona ge hayang peureum atuh da. 2 tahun senam, aya langsing. Tuh, eta ngaraku geuning. Daga senam teh atuh lain langsing. Nah, kiloan teh ngado namahan. Atuh da kiloan deuk teu namahan kumaha beres senam goyo bohod comro misro liliwetan jeung babaturan ongkoh hate jadi merdeka datang ka imah salaki keur hees teu diganggu beuki gede ibu. Matak mengeus tarimakeun selesai. Teu kudu riweuh hirup mah. Heuwel. Tong hayang, tong mung. Jadi manusia mah kudu narima. Nyata mama hirup sangsara, tarimakeun. Da ditakdirna kudu sangsara maka jeung bungbeng ka ditu ka dieu anger sangsara, geus aya ge ngadon beaku anak. Heuh nyata anak mama henteu ngan incu, heuh anger-anger keneh itu. Kahartos ibu. Tapi lamun jelema pibeunghareun da usaha leutik jadi wae duit atuh. Karek ngomong 10 menit ke 1 juta mah meunang, heuh urang meureun eta mah meureun gitu. Meureun gitu kita nyaho. Tuh sangsara tarimakeun. Aya naon maksud Allah nyiptakeun sangsara? Sangkan manusia tumarima kana kasangsaraan maka muncul sifat sabar dina kasangsaraan. Pan teu minculak jelema sangsara mah teu loba kahayang. Nah, eueuh. Nu beunghar nu sok loba kahayang, boga imah hiji, hayang 2. Boga mobil hiji. Nah, pergaulan jelema beunghar teu mungkin jeung nu miskin, pasti jeung jelema nu leuwih. Panas kuno boga 2 mobil, kuno boga lega sawah, kuno loba imah tah mikir BPKB kabang. Pan geus kaharti ku ibu imah 2 mobil 2 heueuh ngan sirah mah botak. Nah unggal bulan setoran jangar atuh matak nu jalabrik teh nu sangsara. Subur pan buukna teh teu mikiran. Gerasok pandungan nu beunghar. Da nu beunghar mah loba kakeueung hirupna teh. Usum bangsat lisieun ku bangsat, usum tuyul keung ku tuyul. Coba nu sangsara alah. Aya keung ku tuyul teu. Nu beunghar mah nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto. Naon eta tolak bala? Ngarah naon tuyul teu asup. Geura teangan imah nu sangsara nyieun tolak bala teu. Naha pantona ge rujad. Tuyul teh blus-blos we. Saking kutesieun Pak. Usum bangsat kades ditekan ku nu baleunghar des ai sambutan teh babrona RW RT garawe pisan sidik itu usum bangsat rona saha nu usulan nu beunghar nah anu sangsara tahu usulan naon urut dipal walah anu sangsara moal aya pang adem-ademna rek aya rona pek rek eueuh pek cing teh abah kuat nepi ka teu jadi beban eueuh pawokeun jang aya ge coet jeung mutu. Ternyata di alam dunia wae nu sangsara hampang, di dunia wae nu beunghar berat. Mata kumaha carana sangkan nu beunghar hampang, geura bere jalma yatim, geura bere jalma miskin, geura bagi-bagi ka nu jompo keur ngurangan hisaban akhirat. Ngan lamun jelema sadar kadinya balageur lain keprok wae. Iraha deuk bageurna. Matak alhamdulillah teh wujudkeun. Nolol deui pan la ilaha illallah. Naon maknana? Teu aya di pangeran angin. Tah, urang sok ngawaduh. Teu aya deui pangeran angin Allah. Engke teh pan ditanya, "Man rubuka?" Saha pangeran anjeun? Deuk ngajawab saha ibu?
Saha pangeran ibu? Allah. Nu bener ya, saha pangeran ibu? Kade bisi lain. Saha pangeran ibu? Osok ngawadul. Osok pedit. Osok sombong. Allah nu mana nu nita eta? Ternyata orang nyebutkan Allah teh hate mah teu wawuheun. Mana bukti lamun bener nyebut Allah, nah Allah mika cinta kanu bohong. Nah Allah cinta kanu pedit, nah Allah cinta kanu sombong. Henteu pan lamun ceuk bibir nyebut Allah, maka hate ge kudu nembongkeun perkara nu dicare ku Allah. Mun ceuk Allah ulah ya ulah, mun ceuk Allah pek ya pek. Mata kuring nanya, saha pangaran ibu? Allah. Ngabohong osok. Bohong pedit osok. Sombong osok. Bongkar sejarah. Nu gede bohong sah Abu Jahal. Nu pedit sok ngomong sok. Saha nu pedit ibu? Korun. Nu pang sombong-sombongna sadar teu? Ngewa ka Firaun, geuleuh kasih Korun, rujit ka Abu Jahal, ari sifatna dileglegna awak sorangan. Aduh, ternyata Firaun teh lain itu. Korun teh lain itu. Abu Jahal teh lain itu. Eta. Aduh, hayang rame euy. Rame atuh. Tuh. Matak la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Gusti. Lamun teu aya di pangeran angin Gusti Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah. Teu aya keputusan terbaik iwal keputusan Gusti. Sabab kahayang ibu jeung kahayang Allah pajauh-jauh. Sok baheula hayang ibu memboga salaki teh kasep jeung beunghar teh. Keur SMP, keur SMA kuring yakin ibu boga catatan diari. Ditangtukeun hayang salaki teh kasep beunghar. Ai jadi jeung nu petot. Tarimakeun. Sabab ibu can tangtu lamun dibere kasep beunghar bakal kuat. Hiji bakal galak timuru, WA bakal dipariksa, telat balik bakal dicarekan. Kasep beunghar mah sieun dipaok batu. Coba anu petot, aduh ku adem ayem dek balik heug henteu kajeun. Malahan dina WA na kapanggih sayang-sayangan teuing jeung saha ngamek ibu henteu, malah dititah sok we dek salingkuh mah sok sing aman, ridho mama. Nah geus bosen aing kumaneh. Apakah mungkin jelema petot daek salingkuh? Moal. Nah sadar diri petot mah biheung payu. Mata kasep kieu teh ujian dia teh. Kasep kieu teh ujian. Otak alhamdulillah di dia aduh di loho teh. Eueuh gitu. Coba teu kabayang lamun dihareup budak teh gareulis. Bari meujuh kitu umur teh 30, 35, 25 gitu. Jigana kagoda, ari kieu mah pan moal kagoda. Moal. Matak pingkeun deui mah nu umur 25 dipayun. Nih tuh di ditu tuh. Ternyata kabeh oge ujian. La ilaha illallah, tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Gusti. Selesai, Pak. Neng anu keur bobogohan putus sabulan ka tukang. Tong jebleh. Naon lebay ditinggalkeun ku kabogoh kuat begung. Yai. Sing sadar matak si itu mutuskeun teh geus emungeun, tong mempertahankeun jelema nu emung. Da dipertahankeun bakal olo-olo ibu. Darenge neng. Lain pancek lagu ge cinta teh buta. Taku urang dibuka. Mun neng putus sabulan ka tukang, teu kudu jebleh, teu kudu mengenang tentang kenangan. Pret. Capek. Pira kadar nanya, kamu udah makan belum? Muni asa so romantis. Kirim beas, udin lain loba tanya teh. Eta pira kadar ditanya, kamu udah makan belum? Kuat asa perhatian sagunung tilu kabeh. Coba kolot mah mere sangu, mere beas, mere baju, menyakolakeun, ngabiayaan. Eueuh kikituan. Teu lebay-lebay amat. Budak ayeuna, kamu udah makan belum? Ih, kamu perhatian sama aku. Ngaralkeun. Putus we sabulan ka tukang. Geus teu kudu riweuh, bae. Anguran medangdan deui, sing sumanget deui, tuang deui, sakola deui, sing bebas buktikeun. Balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan kita lebih baik.
lain kalah ka begung atuh aduh beuki moal payu atuh maneh teh tah lol weh cek panitia dinten Jumaah pada Jumat aya pengajian ustadana sing sumangat nu parutus teh bisa jadi sinyal ti Allah nu leungit ka bogoh neng poe ieu nu datang nana gerhana aduh tempo cek emak nu di tukang nu keur nyarane emak geus cenah sabulan ka tukang maot bapakna tuluy sugan we cenah cep ustad gantina teu sudi ayo urang kudu jadi pengganti nama duh palebas sare teh haben ngabal seman jeung mencetan pabeberang mun taber beak sawah da Allah ge moal mere perkara tanpa dibikeun kakuatan ngan kuring mah geus yakin Gusti moal kuat dibere kolot moal tagning jadi Allah teh maha uninga ibu rek indit ka Pangandaran mayar 1 juta ongkos ka RT nah ai palebadek ini tiku dewet jebrod teh irung nyengsol tah kana paku nyagetihan nyaruksak eta irung eta ibu sajroning init ke rumah sakit kukulunu ka Allah bener Allah teu ngarti-ngarti eta kuat nyebut Allah teu ngarti-ngarti nah kunaon cing teh ibu mah jeung nyebut Allah teu ngarti ieu teh hayang piknik ti baheula tara ka Pangandaran nah eta karek boga duit 1 juta deukeut piknik ka Pangandaran make jeung cilaka atuh leos ka rumah sakit cek kuring teh ibu teangan hikmahna aya naon di balik eta diuk we bari harurungan cetrek TV di ruangan VIP aya berita bus dari Sinang Panon maot kabehanana jeung supir-supirna nah da jug belenyeh teh alah Asep alhamdulillah kuat hayang ngadagor ka si eta da matak menentukan sesuatu ulah ceuk nu kadenge ulah ceuk nu katempo engke rasakeun aya naon di balik eta nah eta ngan lamun jelema geus nepi ka dinya alam tenang bakal terjadi asli bu teu boleh tenang we rileks we deuk naon atuh hirup da aya nu ngatur teu kudu irung teu kudu urang milu ngatur pada keputusan Allah terbaik la ilaha illallah kadar eta dina maca barareda heu bae we aya nu tungkul anu gidug aya nu muih dina tahlilan geuning aya nu tungkul nu di juru la ilaha illallah kene antep dah hudang-hudang dahar sia teh mah isukna teh pan digeroan deui cing teh bah tahlil deui siap nah cinta abah sumangat teu lila nya heuh da hees Pak MUI mah anu mimpin tahlilna ngarasakeun sajam setengah cangkeulna asli tah gudag gideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh nah di gudag gideug tempo cenah nu tunggul ngadon sare jadi embang di gudag gideug ngarah teu sare anu paling paur nu muih illallah 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 nah da bubar hajat teh golok-gok di buruan teu dahar-dahar acan bawa ka rumah sakit nah da balik teh jadi 2 nu tahlilan teh di dieu meureun lieur rek nu tungkul, rek nu ngagideg, rek nu muih, tetap kembali ke laptop. Anger nu dibaca mah tahlil kene tahlil. Ngan cek Allah ikmali saenggeus dibaca gerak gawe ku tahlil eta. Naon gawe na Gusti geus maca tahlil la ilaha illallah teh paniatan kudukanna kami jawab dina salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Jadi we kuring penceramah dibawa ke akhirat nana gerhana kulan Gusti anjeun penceramah sumuhun Gusti karena naon anjeun ceramah karena salira we Gusti nerangkeun naon nerangkeun agama ngarah naon ngarah lalaeh hate manusia ngahambakeun diri ka Gusti cikan cek Allah teh ku kami urang bedel hate maneh boroso teh amplop hungkul ibu era tak kuring teh naha Allah mukakeun hate kuring borosot amplop hungkul waduh Didi nyarewasna Gusti geuning abdi teh lain karena salira tapi karena ieu nah atuh bibir teh gede waduh tuh pertanggungjawaban jadi penceramah teh ripuh ieu matak aduh berat asli tuh aya usulan tong di amplop gitu heug bae sok bae teu nanaon nuhun ibu nuhun marek ulam urang teu hararayang teuing hebat eta ibu-ibu tong di amplop oke
Oke. Ngan standar hukum teh aya dua, hiji agama, dua negara. Kuring nanya, son dibayar tuh? Panggung ieu dibayar tuh? Tuangan dibayar tuh? Tah tempo dina Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknya ari panggung dibayar urang henteu eta teh teu adil. Jadi abdi mah lain dek minta bayaran, hanya sebatas minta keadilan. Sok ngomong deui sok. Rocky Gerung dilawan atuh. Tuh. Narek disebut adil ari tetangga ibu dibere konca ari ibu henteu. Bari tetangga adil teu? Pan ieu ge tuh Aison dibayar eta dibayar urang henteu. Yey. Bari ieu teh yakin pan geus udunan warga. Dicaritakeun pan bade ngundang nana gerhana. Tuh, geus udunan. Nah, mah jeung moal dibikeun. Ya. Tah la ilaha illallah teh eta. Teu aya nu dituju iwal Gusti. Atuh amun kitu mah cenah karena amplop teu. Ai eta ka dieu kitu mawan-awan mobil terus lamun teu dibere amplop wios ridho demi Allah. Ngan ngariung kabeh dorong mobil urang nepi ka Logawa. Tah daripada ripuh DKM di dieu ongkosan. Matak bener la ilaha illallah, tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Gusti. Lamun jalma sadar kana la ilaha illallah, geus ibu tong sirik ku milik batur geus takdirna. Tong sirik jadi kades geus takdirna, tong sirik jadi camat geus takdirna, tong sirik jadi bupati geus takdirna, tong sirik jadi penceramah geus takdirna. Tinggal berjalan dina takdir masing selesai hirup. Ibarat salaki jeung pamajikan, takdirna jadi salaki mah teu meunang buat baeud. Nah, kumis panjang, janggot panjang, baeud da jiga lele useupeun atuh. Sabab takdir lalaki mah ngakal, pamajikan ngakeul, ngarah pamajikan ngari. Matak lamun di dieu aya lalaki sok baeud, teu era Pak, dierok isuk deui mah. Ngan pepeujeuh ilmu nu matih adalah nu matuh. Sakali deui, ilmu matih nu saha nu matuh? Ustad nu deukeut. Matak hargaan mah kuduna teh ustad nu deukeut, entong nu jauh mah keun bae. Kuring jauh keun bae tong dihargaan. Tah hargaan mah nu deukeut, tapi nah ibu masuk tibalik. Ai kanu jauh ngahargaan, ai nu deukeut mah nyebutna teh ustad kukut. Sinte saha nu ngaosna? Ah, ustad kukut we cenah. Ka ustad-ustad nu aya di tempat hek disebut ustad kukut, cing kali-kali kasigeung atuh. Keun da eta teh besi eta teh bakal maot. Pan ibu maot ditahlilan kudu deukeut. Ibu maot didoakeun kudu deket. Ibu gering pasti barang penta teh kanu eta bisa aya ustad di disebut ustad kukut. Tungguan si eta maot bikeun paculna sok we kitu nyieun kuburan sorangan. Matak manusia mah geus tong sok goreng jeung sasaha oge. Da urang mah bakal butuh ku batur. Matak urang tong goreng jeung kira sok dina awak ibu tiung menang saha? Menang batur. Baju menang saha? Senal eta menang saha? Kaca panon ibu menang saha? Imah ibu menang saha? Ibu bisa dahar nu melak saha? Geuning ngalibatkeun batur kabeh oge. Leres Bu. Ibu maot ditahlilan saha? Didoakeun ku saha? Tah termasuk ibu hamil ge ku Astagfirullahaladzim. 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 Lamun di dieu aya salakina engke bakal pasya paingan sia budak nu kadoa gede irung. Lamun salakina baperan, naon ai bapak tadi hamil ku batur. Jadi otakna teh fokus teuing bibir poho. Hamil ku saya batur. Aduh, nyaku salaki atuh batur teh. Tak eta tah makna wiridan nu kurang dibaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah dibawa kana alam kahirupan mah ternyata urang teh acan karek wiri dina bibir encan dikir jeung hatena nyebut Allah ka Allah tapi hate mah can wawuheun ka Gusti. Matak tuluy-tuluyan latihanana. Kumaha latihanana? Tong ngukut kagorengan hate dina diri.
geuleuh cua rujit ngewa tong aya didinya bakal terjadi cahaya agama nu sabenerna. Ibu simkuring atas nami nana air gerhana sakitu ahnu kapihatur bawa sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.